Nggak cicing-cicing ampurannya ibu ini nama ya kiaina urut preman namun kiaina urut jelema bager mah doang tamun kiaina mah bager tiba heula datang akan sabun colek aing mah jelema bantongor jelema bangor uyuhan aing hirup pege katakan Mang jangan pesimis dengan kehidupan jangan berkecil hati ini urusan Tuhan roda itu berputar kawan anjay Repo sete Rung ka dieu mah dah. Kagok dah edankeun. Ibu, hapunten ya, abdi teu nyangka bos kieu. Teu nyangka ieu. Di mana purung di mana nangtung. Tabarakallah. Kajul gitu loh. Oh, aya jual 3 Jawara ieu mah kiai heuh nya. Aneh tuh, sia mah aneh tolol. Katakan Mang, pamuda kupingkeun. Heeh, lamun urang Badung, bengal sagala beuki. Aku kesalahan urang. Paham? Paham? Lebih baik disakiti karena kejujuran daripada dibahagiakan dengan kemunafikan, bener? Ya aing jadi bucin gitu ya. Kang, Ibu, teu nyangka rek kieu. Kan Allah mah Maha Pengampun. Benar. Katakan jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus pandai memahami. Aya jelema Badung langsung dijawab, "Woi, sia Badung, kana neraka." Emang neraka bukan bapak kolot sia? Emang saya lu nggak bangun? Coba kayak hidup bijaksana, hidup bijaksana. Sasi anu bukan cita-cita yang Badung. Apa cita-citanya? Aku ingin menjadi rampong. Ibu sepuh punten ya, kan lamun murang kali. Tuh aing kakot murang kali aing. Lamun urang kadu putra TK. Apa cita-citamu? Ingin menjadi kiai. Ingin menjadi boboiboy. Apa? Allahumma salli ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni, aghithni, aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Para kiai, para guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, guru urang Al Mukarram Kiai Nurdin, Kiai Deden, oke para kiai nu sajena mudah-mudahan sadayana sing dipere umur panjang bari istiqomah. Aparatur pemerintah, RT, RW, kepala desa beserta jajarannya nu paling istimewa segenap para panitia penyelenggara acara maulid anu dihuhuluan kudulur kula pangersa Bapak Kemed garis nonggeng ABG tua doakeun ya iya sing soleh kolot ge kahayang nama Allah bata budak SMA ya. Doakeun ya ka Kemed sing panjang umurnanya. Batur mah geus paraeh tinggal Kemed besoraka. Sakabeh masyarakat anu ikut berkorban harta, tenaga, pikiran. Mudah-mudahan dinararaga ngagungkeun baginda Rasul sing ditampi ku Allah amal kasayanana. Sing jadi cukang lantaran ngahapus karena dosa-dosa urang kabehan. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pikeun baginda urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad. Dulur baraya hiji pamenta urang berkah mulut hayang dibere hidayah, hayang husnul khotimah, teuing dia gondrong asal naik turundan daripada nu botak tukang adu kotok. Ini kenyataan guys. Keluar. Acara seperti ini jangan hanya dijadikan sebagai momentum seremonial tahunan, tiap tahun murudan, tiap tahun rajaban, tapi polongo bae. Paham? Kudu aya perubahan. Iya hampura Kak Kemen, ini mah kepada orang nabanya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Ada. Iya lamun ngaji mingguan kos kieu ramena. Terpercayalah dia mah beungeut-beungeut seblak. Sarway beungeut bako ya. Allahu Akbar. Ternyata Pak, sanajan ngaji mingguan tara katempo atuh biasa bae kadanteng lemur gede ge ngaji mingguan mah biasa bae paling 15 jelema ge pemain lama. Ganang dia keharap dia wani mah betul-betul tolol dia. Dia di lemur main gay dia main pakai cocokan dia. Kang, hapunten. Ieu ngaji ceramah mah teu kudu pinter-pinter cacahana, teu kudu ngalimah, teu kudu bagus retorika, nu penting mah kahati ku polo nyelek kana hulu angen. Balik ti dia robah mikir ulah polongo bae dia. Tahu polongo? Polongo itu polongo. Polongo teh kieu dia ka Al-Fatihis baca ayat kursi saha meniupan aing. Guys, cicing. Hiji tuh meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul atau itu diberi hidayah mah tuh ngahleung bae. Kajenteng teladani cinta Rasul. Itu menang hidayah mah tuh nonton TV Medi mah ngejedog. Bener tak? Ampura mang, ulama bahasana ibu puntennya. Abdi bahasa kasar, kurang ngaji rumah lu. Geus mah baheula keur ngaji teh diadanan.
Hampura Bu abdi Makassar sungkutna doang hantena mah Hello Kitty. Tidak perlu kesana kemari mencari pembenaran agar dikagumi. Yang penting perilaku perkataan dari lapang hati. Walaupun diam kamu akan disegani. Hampura kayak iya mah hampuranya aing mah keur usaha iya. Apa hubungannya dengan hidayah? Kekehna supaya nyambung ya. Ngaji kudu nyambung Kak Kemen. Bener tak? Atuh heuh beraku bak mobil truk kantor dipasangkeun kan mobil pick up kan boleh nyambung. Teu jalan mana bak kucap pijep we. Edak ieu haram we, lamun lain Kemen caduk aing kudu datang. Sebab penting aing kudu ka Bogor ieu. Di pikiran poe ka Bogor rek naon nu ngondang eueuh. Pokoknya masal kakemen menu ngondang Haji Asep mah datang sebab ulama ka manehna sieun ulah-ulah ka jalemana nincak tai lagi teu wani. Manusia itu tanpa hidayah walaupun pecinya besar udangna sagede ban Vespa sorban ngampai pabelit jeung bulu kelek. Sanajan ibadah pipir masjid tidak akan ada perubahan. Loba jalema ibadah pipir musola tapi teu nyaho tihang musola hayang sabaraha. Sanajan ibadah deket masjid aing can meunang hidayah mah moal naekeun teh kalengkah. Sanajan ibadah deket pasantren deket kobong teu meunang hidayah mah kalah ngahewaan dia ka santri. Maju maung dia. Batakan kula mamenta Gusti berkah keagungan bulan Rabiul Awal, berkah keagungan Maulid Rasulullah. Mudah-mudahan urang kabeh diberi hidayah. Pak, kami ge sarua kieu ge butuh hidayah. Sarua kieu mah kesalahan ge salah, sarua kieu di dalam lain robot. Tuh ieu mah engge tilok sopo make jubah lah. Tara aing ngalakceng teh make jubah wedan. Ieu make jubah ge keur order bae. Kaheula Kak Kemen ieu ngaji supaya ke hati kudu bodohnya. Bener teh? Jatah teh make tiung ge ayeuna. Nah ho aing ge. Nyengsol dia tiungna ge. Balik ka ieu mah masih tiung dibalangkeun kana paku. Dol biasa mah uluk salah bubar papar neangan tiung aigep kana kokolor salaki. Cicing, sarina ulah ketemu huntu, cicing. Manusia itu tanpa hidayah bagaikan kapal laut tanpa nahkoda. Dia akan lepas kendali, tak tahu arah harus kemana. Udah aing sakola jika aing ngomong gagah teh percaya sih ka aing. Dalem mah lamun tanpa hidayah paling gak hidupna papajuh doang, ngarokok papajuh, ngopi molor, salat henteu ngaji henteu KTP Islam seumur hidup. Manusia lamun teu hidayah, teu jeung hidayah, cilaka. Duniana cilaka, akhiratna cilaka. Betul? Hidayah itu seperti apa? Hidayah teh pan hidayah teh bahasa Arab, mak. Makana diomongkeun make baca salak, dengekeun. Ulah nempokeun beteng kiai bae. Da kami ge temesan kos kieu. Gareng sia diting sia. Ibu, punten ya. Punten kupingkeun hidayah teh bahasa Arab. Makana kudu ngararaji. Ngisang Arabna Allah antaina. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk kos kumaha? Tutunjuk. Sia teh nyaho kana imah batur sia kirim paket. Teh nyaho, "Nu mana?" Tuh, hidayah eta. Urut teh nyaho jadi nya. Sebab dituduhkeun gitu. Coba ge jangan polongo. Can ngarti ka haji, hidayah itu seperti apa? Hidayah eta pituduh, petunjuk. Contoh, lamun ngobrol belut, berang tak penting dak? Berang tak penting? Penting. Sok make patroma kan? Patroma nisbat dinu ngobrol belut, hidayah eta. Tanpa hidayah cilaka. Jangan sih ngobrol belut teu make patroma. Sugan teh belut ada orang kadut, hakan sih. Contoh kecil nak supaya ke hati kudu bodoh. Can ke hati keneh bae, jasa sakola ngendog 16 tahun. SSI, sekolah negara PJS. Atana jadi AWW udah jadi AWW BPJS nya. Budget pas-pasan. Tengek.
kupingkeun ayeuna aya urang Jakarta rek kondangan kanu Bapak Kemet datang tengah peuting nek nanyakeun eueuh jelema nu ronda eueuh jangan ge hujan datang ka hareup aya janur pasti eureun eta minimal sebab janur eta hidayah nisbat dinu rek kondangan teh nyaho alamat paham atuh aing ona budak ora keneh calakan rek ka dieu ngajeun eueuh janur gatuh bisa bae ieu aya pertigaan anu ka Kemet ka kanan apa ka kecil atuh cekel bae anjut bayar ka mana kira-kira oh sia mah otak sempak sih nya pan aing mah aya qaidah usul fikih wa idzal tabasa alaika amroni fanzur asqarahum ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yaqalu alaiha illa ma kana haqqo nu berat cik rarasaan eta nu bener gitu paham kalau kamu tidak bahagia dengannya nomor aku masih yang lama pan aing jadi bucin kieu nya Jejeng tah eta hidayah contoh jalma pecak bapana pecak hayang gii hayang ngising ka dapur nungguan anakna tukang ngajayak eta anakna nu ngajayak bapana nisbat dinu pecak eta ngaranna hidayah lamun teu meunang hidayah cilaka bapana rek ngising ka dapur teu nungguan anakna nu ngajayak bapana paen cilaka gek mediuk sugan teh makan mandi sugan teh WC horeng mah tarang hau atuh beak jubur sabeula eta contoh kecil kita pun sama hidup di dunia walaupun KTP-nya Islam seumur hidup walaupun berteman dengan ustadz walaupun imahna hirup di pinggir masjid tapi orang teu dibere hidayah teu dibere taufik yang ngajedog doang robot teu nyaho muludan teu nyaho ngaji teu nyaho aya nu paeheun ngajedog bae matakan berkah muludan mudah-mudahan menang hidayah amin apa kaitannya hidayah dengan muludan naon kami bagus boga pamajikan mudah-mudahan tehnya sing calalager insyaallah teh asal hidup bae lah awas akhirnya kudu nyambung kaitan hidayah jeung muludan naon yuk kita buka sejarah bisi di lembur aya ngomong kieu naon sih eta ngajakan muludan bae tiap tahun sagala marahal BBM naik nudok naik beas mahal kotok leupas dibaheula ku salaki dikawin sampai boga salapan utang ieu bae utang pegat sabelah tubuhkeun make paniti ditaekan ku salaki na ngacuak cik pamajikan ada apa bujal aing kacolok paniti tolong Kak Kemet punten padengarna ge sebut jalma loba aya bae ngomong kieu naon sia teh mudah bae tiap tahun ngamur-hamur kayak jok deui kok mau bikang mah nya ngaji kan itu urunan jadi urunan heuh kudu nyambung aja jeung polok kita jangan polong coba sih searching di Google apa itu polong polongo itu pais peda di udah Allahu Akbar doakeun tehnya abdi mah rumah tangga 17 tahun can boga anak karak pamajikan doang anakan 5 atuh aing ngajuru jalan mana tolong ambola aing make baju hidung kopiah putih doang teh cak-cak bae Kak Kemet atuh ngaji kieu mah penting mah rame bener tak? Atuh penting mah rame atuh mah ngaji hiburan ieu wah ngaji ceramah di Nokia diakurkeun ngaji di masjid polongo atuh kudu nyaho ge makana ngaji juar makdon kudu nyaho mu khotob na kos kumaha bener teu tugas penceramah itu lain ngajarkeun rukun salat dengekon tugas penceramah itu jadi motivator ngadorong jelema nu can beuki ngaji can resep kana muludan dibere dalil dengan sekuat-kuatnya supaya jelema ngartieun tuh kena dae ka masjid minimal ulah hewa Pak Ustad geus Pak Ustad geus setengah badan aya boga rokok lamun tetangga pae oh eta kieu den heuh nya aing sok prihatin lamun Pak Ustad guru
Ustad dong hilang cengkeh gede kahulu. Allah. Terus kan? Bisi anu ngomong, teteh, kamu pan ibu-ibu apa? Ngejo di subuh meletup. Punyen berkat mah kakek meh di jam 5 jauh hujan. Anu hadir moal. Allah menang ngejo-ngejo, yuk kami bisa ngakan. Tenang. Dia orang kayak keluar dan dia ngambur-hambur kejo. Cik bodoh. Mudah nih, jak kami masuk baik. Mudah tiap tahun ngejak kieu baik. Imah tilu tingkat tuhun beri tanda pebek. Iya fungsi muda naon hartina naon. Yuk kita buka sejarah. Lain zaman kiwari bae eta kakek nu ngomong kitu. Anu mudan deh hartian naon gunana. Baheula lagi ayat. Awas, ini diceritakan oleh seorang ulama namanya Imam Abdul Wahid bin Ismail. Sajana Bu karena oh, saya tak menuju pohon bae. Ampun. Lemes pasti. Kaneng sia selebeu. Iluan bae. Bu, punten. Saca anu ngomongna keteranganna saha nu ngabejakeun? Imam Kasamid Abdul Wahid bin Ismail itu ngaran mah ngaran bongek. Salakina Basri pamajikanna Kokom anakna Baskom. Anu paling parah. Pan ayeuna mah tangan anak baheula mah tak kiai punten nya. Deden. Letik-letik mah tangan kajan di bapak tukang bilik misalnya. Kita letik-letik mah sok nanyakeun anak teh ngaran ka kiai gaceuna ge bisi gede anak tuh mewek bae. Atuh lain gede anak tuh mewek bae kurang tarap. Sok nyalakeun aku tolong. Ayeuna mah eta budak ayeuna padahal bisa searching di Google nya. Ngaran eta kan ada mah disinkronkeun jeung bulan kelahiran. Meyati. Juni Juniarti, lepas Desember Kunti, hakan baik urunan henteu. Oh hadir mah tuh cara bapak-bapak kalem bedong bayi palin. Allah ya kupingkan. Oh nu penting mah bahagianya. Tugas abdi di papatahan ku guruji ceramahna geus teu kudu neko-neko, ja urang mengaji teu bisa, pamagahan batur urang di papagahanan, boro mere duit ka batur aing bereaneun. Cicing sia. Urang mah kieu bae ceramahna hiji niatna idkhulus sururnya, ngabungahkeun hate jalan pari beget-beget bermasalah kabeh nya. Beget-beget Bang Emok. Tukang nyamuni. Kalau saya tidak menepati angsuran, ampun ay. Nggak cicing-cicing, ampurannya ibu, ini nama ya kiaina urut preman. Lamun kiaina urut jelema bager mah doang tabun kiaina mah bager di baheula datar ngakam sabun colek. Aing mah jelema bantawor. Jelema bangor, uyuhan aing hirup pege. Katakan, Mang, jangan pesimis dengan kehidupan, jangan berkecil hati. Ini urusan Tuhan, roda itu berputar kawan. Anjay. Repo sete. Rungka dia mana? Kagok nak, edan ke. Ibu, hapunten ya, abdi teu nyangka bos kieu. Teu nyangka ieu. Di mana purung, di mana nangtung. Tabarakallah. Kajul gitu loh. Ayo jual 3 Jawara ieu mah kiai heuh nya. Aneh tuh, sia mah aneh tolol. Katakan Mang, pamuda kupingkeun. Heuh lamun urang Badung, bengal sagala beuki. Akunya, aku kesalahan urang. Paham? Paham? Lebih baik disakiti karena kejujuran daripada dibahagiakan dengan kemunafikan, bener? Ya aing jadi bucin gitu ya. Kang, Ibu, teu nyangka rek kieu. Kan Allah mah Maha Pengampun. Bener. Katakan jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus pandai memahami.
Aya jelema Badung langsung dijawab, "Woi, sia Badung, ka neraka." Emang neraka bukan bapak kolot sia? Emang saya lu nggak bangun? Coba kayak hidup bijaksana, hidup bijaksana. Sasi anu bukan cita-cita yang Badung. Apa cita-citanya? Aku ingin menjadi rampung. Ibu sepuh punten ya, kan lamun murang kali. Tuh aing kakot murang kali aing. Lamun urang kadu putra TK, apa cita-citamu? Ingin menjadi kiai, ingin menjadi boboiboy, apa? Aku ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, kabeh kepan kebaikan, bener. Tapi kenapa pada kenyataannya menjadi orang jahat? Ingat papadah kolot. Lamun melak peuteui tara jeung hileudan, tapi lamun jadi peuteui sok aya hileudan. Dengekeun, ini seiring dengan perjalanan hidup. Semua punya latar belakang. Dusun. Kang, punten. Pada eta jalema dari Badung jadi Jawara, lain cita-cita. Kadang-kadang kieu jadi anak panggedean lalaki. Indung bapak pae, adi parabaneun nek kumaha coba eta. Lajuna mana nu penting anak pak ieu adi aing ngaran izin kabeh. Nek menang subat sabetah, bener teu? Pan hirup mah doang main bola, keur ngocok bola. Kegeh geus kiperna meleng mah diasupkeun kana gawang. Matakan urang ki ieu acara kos kieu teh ya sebagai ajang daur ulang sampah. Hati-hati. Betul? Dengekeun mah, ieu teh ajang daur ulang sampah. Nu aya dieu punten, boro-boro jamaahna kiaina ge piomongkeun keneh. Aing di dieu kiai ge. Di imah teu kapilih RT aja aing. Ih Pak Bu, abdi mah terharu di dieu mah aing turun tina mobil Bu disambut. Aing pindah bae aing ka dieu kitu. Di dieu mah ku MC dia. Mari kita dengarkan ceramah al-mukarram wal mu'ajjam. Oh, aing mulia amat ya awak. Nek keket dah aing can pernah ku pamajikan disebut al-mukarram. Sugan mereka itu al-mukarram mah. Paling sohor aing disebut anclokan. Kece ulah betul-betul dia. Ayo pemuda, jangan pesimis. Kita punya Allah yang maha segalanya. Urang boga kolot, teu bijaksana, Allah lebih bijaksana. Urang boga mitoha, diomongeun, nyempa dieun. Pinajiseun. Geus kitu mah nyaho lah. Ada Allah yang maha penyayang, ada Allah yang maha dermawan, ada Allah yang maha kasih sayang. Jangan pesimis, urusan dengan Allah. Ulah neutik hate, sing optimis. Ulah eleh ke tukang ngusep ge optimis, can menang lauk geus mah wadah gede. Tukang ngusep mah jalma mulia. Sebab pada nama nulungan lauk dikelekep. Teruskan. Nah, dengarkan, ieu urang ajang daur ulang sampah. Mudah-mudahan anu kalakuan can endah, akhlakna piomongeun, geus kolot, bulu geus putih doang soun, salat tara, abah jeung tara, abah ngariung bagi kajo pangarepna. Salat tara, abah jeung tara, aya kabah di setahun sekali Idul Fitri eta ge lain salat didukurkeun sedang balik deui be. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan berkah Maulid, mukjizat Rasul, diberi hidayah. Eling. Pae siapa? Eling pae siapa? Lamun urang ngayakeun Maulid sejak ngagungkeun Rasul, kita merasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasul. Allah akan kasih hidayah. Eta cenah aya jalma can ngarti, ulah geura disalahkeun. Jangan lagi jalma teu nyaho ieu bodoh, wajar. Lebah dia urang kudu bijaksana. Kenapa hitut bau? Sebab angin nabrak tali. Aku ngomong ieu teh meuli, nu penting masalah rame, beh. Bahagia itu sederhana, yang rumit itu penjelasannya. Bukan takdir yang rumit, tapi keinginan kamu yang terlalu sulit. Paham? Syukuri apa? Sia nu salah ngisingna helm. Nyalahkeun eta kiai. Ceceng naon aya merebit moal. Eta belah dia nu hadir jalema talen sih.
tak jelas. Kupingkan terus kan. Jadi baheula ge aya nu ngomong gitu. Nah, saya tak ngabeak-beakeun kedo kikituan. Hartia ngomongna dibuka ku Imam Abdul Wahid bin Ismail. Dengekeun ieu ngajina dengekeun. Hampura abahnya. Ieu urang teh kudu 50-50. Ayeuna aing keukeuh ngaji bae bubar nu kana rieu. Karunya ka panitia. Undang kiai tinggalkeun pengadet. Kak Med. Nu penting mah Kakek Med senang mah. Lamun Kakek Med kasih kok atuh aing kumaha balikna. Urusan pencairan dak soalnya. Salatullah salamullah ala Toha Salatullah salam ala Yasin ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah bi ahlil salatullah rasulillah salatullah ala Yasin ala Yasin. Kupingkan ibu kurang ngaji dengekeun supaya aya bawaan balik ka imah paham ngajina berdasarkan dalil terus kan emang berkat ulah gede baikeun acak-acakan kunaon ge aing moal konsen kudu aing ka bawah. Eta mah jalan fitnah sih suudon bae hidupna kosok fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Imam Abdul Wahid bin Ismail nyarios kieu dulu di Mesir terang Mesir girangan Pasanggrahan deket Danau Biru. Baheula di Mesir aya hiji keluhan ka muslim asal bulan Rabiul Awal moal ngarti kok Rabiul Awal mulut dah asal bulan mulut bae eta mah babagi duit kumpulkeun jelema ngejo diberkatan bobogi lain duit leutik lain duit leutik atuh doang kieu banyak Kakek Med. Yen berkat masyaallah eta berkat ka balik amat di mana ngisingkeun ada tingali Kak pengorbanan masyarakat Cisalaknya padahal lain biaya leutik Kak kori 2 nu hiji mah kita ngerang nu hiji mah urang ieu mere bae nyap Apura banyak hewalas ngohon teh tadi lagi lah aduh ieu mah kiai na jauh beda kabupaten kabeh izin Ampura punya bating torek bating keping lamun kiai suwing riwahnya kiai suwing ceramah kapentingan cik panitia kenapa datangnya malam amat mana hujan cik kiai nak reng macet weh macet di mana reng cenah mobil aing dia biasa kehalangan toronton nabrak bebek. Ulah-ulah kiai suwing, RW suwing, kapilihna jadi RW, sambutan gantian lurah, cik RW. Ibu tulis. Abdi jadi RW deui. Abdi rek nanya ka ibu-ibu, no anak lu RW ku abdi. Iya ya, ini penyakit ya. Karena gini suwing, tolol.
Orang cenah ge bapak-bapak, ibu-ibu alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui. Makana rek nanya ka ibu-ibu ridho henteu di RW-an ku abdi. Geus sia teh bener lah aing. Eta sih mau mabrakan. Kayak kan dusun. Di Mesir baheula aya hiji keluarga Islam asal bulan mulut bae ngejo ngumpulkeun masyarakat babagi artos babagi berkat boga tatangga non muslim Kristen boga tatangga muslim non muslim cik tatanggana teh jeung tatangga urang nah eta asal bulan mulut bae ngamur-hamur kejo babagi duit nah buat hartina calon presiden lain nyalon gubernur lain eta nanaeunan karena kayak awe mah kitu di mana kayak kepo bae kepo. Tatangga meuli kulkas sia nu dirongsen ka Kesmas. Lah bikang mah teu saha. Nanan diomong bikang mah saminggu beto ngomong ke tetangga sariawan. Iya tuh Surabaya, tuh pamajikan kemet tuh pamajikan kiai Surabaya. Bikang ieu ngaranna. Matakan ka kemet kajen teh urang ucap ka hulu-hulu letak ka hulu-hulu datang ka imah kadang-kadang menang pamaido. Dengekeun mah suka diangkat daraja. Bikang mah lain lawaneun. Tukang pencam mah bisa dikelidak. Sungut bikang mah nyangkeun. Ai haji asep sok pasea atuh sok aja lain robot. Eta pamajikan sok tinggalkeun hees paing. Eureun berep ya barudak aing baturna soak mah. Ulah dilayanan bikang mah teu maido karena hawa capek mah nya. Capek urang mah kakemen kajen teh usaha datang ieu mah molor temikiran nyeuseut temikiran mandian anak bikang meletak ka hulu-hulu kok mah di lembur mah urusan sawah beurang ngoyos penting dioyos makana eta pamajikan mun marah ka salaki ulah geura nyebut teu boga adab kumaneh kudu ulah polongo kudu ngarti kudu paham capek jam 4 geus udang naeur cai jaka kemen kudu ngopi haju isuk-isuk geus mandian anak geus disangan anak bari nyeusehan geus disiran anak bari ngahuapan salaki mah uncang-uncang angge bintang teuing lagu tiara sok hayang benter bae kada tarang nah anda lalaki mah egois yang menang sorangan makanya demi Allah aing mah teu bogoh ka lalaki mandak abdi sok ningali ibu abdinya tapi tos pupus Allah marhamah sing sakeun lurburna eta sok isuk-isuknya ngagoreng sangu ngelek anak bari sasapu aing ngaheulung bae bisanya ngagoreng sangu ngelek anak bari sasapu bisa teh kakeme coba jajal kakeme ngelek anak bari ngagoreng sangu aturagan dokar anak pokoknya mah pendekar be Wonder Woman be pokoknya mah kieu be pokoknya lah pokoknya mah can pae ulah dari kubur dak jadi lamun awe marah ka salaki bukan masalah teu boga akhlak lain da kabeh ngaji awe banyak awa capek boga salaki teu ngarti duit 20.000 ditambah sabulanan ngan belikin kena apem kali-kali pamajikan mah diajak shopping dan aing mah untung bae Allah ditakdirkeun pamajikan urang lembur pamajikan aing mah teh nyohokan naon HP teu ngartieun Facebook teu gablog bukan wanita sosialita di imah bae urusan anak alhamdulillah geus unggal poe COD-an Pak terus kan haju eta nanya ka salakina atupan cacahan mah kudu ngareng ngidul ha aku aing cacahan nyaritakeun riwayat atuh anggeus langsung ama Yasipun burung aing balik mah burung wow atuh kudu membekas ge harus dapat chemistry-nya aing bucin kieu nya apa rek anakan deui gitu dulu saya tahu masa sarangehan mbak dulu doang luau bating rek amit kum talikum ye baca ayat kursi dah ay siaki iki lah kakemen ge ieu ngonang aing lain hewan hang rame ha geus mesen teh jeung rajam ka aing tenang pending order
Allah cik pamajikana kasarakina anu papada kafir teh ya kakak jeung bentuk urang mah jeung kemet mama berkat eta nanaon sih hakina asal bulan mulut beh eta masuk ngedo aja sok ngumpulkeun jelema di pasihan arto di pasihan berkat nanaon sih cik sarakina mungkuna mah no cik kayakinan grup manehna boga nabi nu diagung-agung mad kitu ngaranna tuh ngaran kitu nyahoan haju cik manehna lahirna cenah bulan mulud ieu haju sebagai bentuk bahagia ku lahirna Muhammad ngayakeun sedekah dua urang bae sih anak naik kelas diajak kuling dari itu ka Danau Biru ka Taman Galau nya healing atau doang anak teh lamun anak terus pagi rapot juara ayo urang teh sebagai hadiah cenanya bunga kamana urang salamatan babacakan tah menjit kotok tah cik wariwasanya teh kotok mitohang itu atuh eta ge sarua cik sarakina bungkuna mah eta bungaheun boga nabi ngaranna Muhammad nabi pangagungan haju sedekah ka jelema sebagai wujud syukur ka Allah bunga ku lahirna Nabi Muhammad cik wajana gitu geus beta datang ka penting pembe HS gek baheula dieu teh cahang sana digundang bae gitu da sampe kuterak ketrek ngeujeun naon banyak salaki yang ngaranna dina HS eta ngimpi aya hiji lalaki kasar pokokna kumaha sebab nu kasep di dieu kos kitu pandina berjanji lagi wa wulida nabiyuna Muhammadun biwajhim ma yura ahsanu minhu wala ahla binuril kasyamsi bal huwa wa ajla orang mah wah ini mah muhuntuan yo nah iya lakon mudut kudu nyambung yang judul buku cacahan muludan nggak bahas kawinan kolong kudu nyambung lah ya film gelut Mas Adven bangun melawan Barry Primo judul cangcut berdarah nyambung lah makanya jadi manusia jangan kolong awas kieu film butut terus kan awas kieu tah jadi datang ka pentingeun teteh eta si ibu-ibu anu non muslim teh ngimpi ke HS manggih lalaki kasep oh no sebab belum pernah ada sosok manusia semenjak Nabi Allah Adam ila yaumil qiyamah yang ketampanannya diciptakan melebihi dari baginda Rasulullah Muhammad. Kabayangnya karena boga salaki kakemet bagi disohor. Ya tuh kakemet bang. Sedap ya pokoknya pada dol tenyo. Si eta mah kumaha si eta? Ih betin, tarek. Ih bener si slebeu utamanya. Dusun jijiknya. Ieu kerjacakeun kakesepan Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Yusuf kasep keneh Nabi Muhammad. Atuh, Nabi Yusuf kasep atau lebih kasep Kangjeng Nabi Muhammad. Matakan Pak, sok tidak berjanji malla'a wajhaka ya Sa'd ya kariman wa lidaini hauduka mubarad wirduna Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawat
Ar-ra'a wajhaka yas'ad, siapapun yang menatap wajahnya akan bahagia dan akan jatuh cinta. Matakan dina riwayat Pak, gabeber Abu Jahal Abu Lahab, Allahu Akbar, mereka punduk-punduknya kupohara takang jeung Nabi Muhammad. Abu Jahal Abu Lahab lamun panggil jeung Rasulullah sok kieu tah tebakan Bu. Ih lain bucin tolol. Saya tahu dengan jangan serongan. Tak jelas. Saya sih lahirnya malam Sabtu, jadi saya kalah. Kurang saasur teh ya. Ibu puntennya. Kita tak kurang saasur tak. Kudu lahirna poe Rebo, Sabtu geus aya. Katel gara ku paraji bae. Dusun. Dapat aing mau halus-halus jeung lagi. Jaing mah lain dongeng beneran. Abu Jahal Abu Lahab lamun pendak di jalan panggil jeung Rasulullah, nutupan beungeut ku sarenangna. Naon sebabna? Sebab sadar lamun nempo Muhammad sok laju resep kitu tah. Sedengkeun hewa. Katakan hewanya. Buku lamun jalamana hatena geus aya hewa kabatur. Geus moal endah bae. Nu bagus ge goreng bae. Peribahasa mengatakan sejatinya daun itu tidak bisa menutup bumi, tapi ketika daun menutupi matamu, maka bumi akan gelap dalam pandangan matamu. Paham tuh? Paham tuh? Paham? Saya sekolah di BPJS sih. Loading 2 minggu karena aktif. Matakan Pak, Nabi Yusuf kasep keneh Nabi Muhammad itu tah. Allahu Akbar. Panon poe ditinggali ku Rasulullah atur redup. Kumaha sih dong nek hujan. Panon poe ditumpuk ku kakemen, atuh poe kakemen. Aku ranya main pakai cacawan kakemen. Iya atuh supaya ngerti. Wa wulida nabiyuna Muhammadun biwajhim ma yura ahsanu minhu wala ahla binuri kasamsi bal huwa aqwa wa ajla. Wajahnya bercahaya lebih hebat daripada sinar matahari, sebab sinar matahari kenging nyandak tina nur Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, deukeun tah si non muslim eta ngimpi manggi jalma kasep. Baik nyebut lamun kasepna pisan. Kumaha sih nyebut orang dia? Bapak Nira. Kitu lin. Oh, wow. Dina impian eta jalma kasep teh asup ka imah tetangganeun sok aya kemudan teh dina impian yo. Haju datang disambut ku kabehan diagung-agung. Haju dina impian nanya, Kak. Ai eta jalma ku beda ti batur eueuh di Mesir mah kos kitu, komo di Tisarak mah rada. Ieu mah loba kabahbir. Eta saha? Dina impian ya. Nanya, eta saha kasep amat, gagah amat, herang amat, budak pelem amat saha. Dina impian anu ngajawab eta teh Muhammad anu sok tiap bulan mulud diayakeun perayaan maulidna bunga ngayakeun sedekah ngumpulkeun jelema. Oh, haju dina impian keneh nanya, haju kami mun ngageroan jalma eta eos. Atuh mentak naon, Cok? Ayo dong mah. Doang sia nempo aya Ariel Peter Pan misalnya. Noah. Aduh, saya Kak. Cenah Ariel, kami yang dipoto eos. Gitu selfie. Kudu kartu ku polo ge cahan naon. Ih penting goreng. Mun jalma mah ngarti heuh. Oh eta teh awak gede amat. Wah, beak mau 7. Pokona mah jalma lintuh mah pangeulan asup surgana dengekeun. Sebab cek Rasul nu ti heula asup surgana nu paling berat timbanganna. Dengekeun. Naros eta awewe anu non muslim teh dina impian eta kasep amat oh Muhammad hadu kami lamun hayang ngagero ditembalan doang atuh ditembalan dina impian ngagero ya Muhammad
dina impian tangga jero. Muhammad. Kangjeng Nabi nyilek ka eta awewe. Labbaik. Mohon aya naon. Dina impian kan Muhammad. Pan kami mah beda keyakinan jeung maneh. Maneh mah Islam, iman ka Allah. Kami mah lain golongan maneh, malah kami musuh maneh. Rasul ngawalerna kieu. Teu samula-mula kaula ngajawaban kana panggero maneh terkecuali maneh geus diberi hidayah ku Allah. Hartina ku sebab impian doang eta non muslim berkah Rasulullah diberi hidayah ku Allah asup kana agama paham. Kafir balongkotan hanya lewat mimpi saja senang dengan Rasulullah, bahagia melihat wajah Rasulullah hanya dengan mimpi saja Allah kasih hidayah. Aing rek tanya ka Kemen, eta berkat mimpi lain. Ibu ngejo mimpi lain. Coba korawat apa coba. Ka Kemen, iya jauh mimpi lain ya. Aceh, jeruk, iya mimpi lain ya. Bukti, nu ngimpi bae senang ngempol Rasulullah diberi hidayah, atau Islam, atau koma orang. Katakan ulah sok ngahinakeun dia kana muludan. Dia salat ilok, jadi tilok dia muludan hartian. Dengekeun ku tangkurak banget dia. Komo lamun sampe geus ulah aya muludan, aing pangeulana sebab ngadak-ngadak proyek aing. Hampura dah, ka hati ku kalau dalam ayo. Sakitu hanya lewat mimpi senang melihat Rasulullah. Sampai memanggil nama Rasulullah, Allah kasih hidayah sehingga di dalam hidup terjaga, lain mimpi, lain sare, Allah diberi hidayah, asup karena agama Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, asup karena agama Islam. Atau komo urang, kajen teuing Badung, sagala beki, lembang lagi mundur jam mabok ciu. Kan urang kadang-kadang diomongkeun turnamen bola hadiahna embek aing nyewa ngebon pemain kuat beak 11 juta eleh ku resep mah meureun betul hulu dia betul tah tadi kebo disawasahan. Allahu Akbar. Ente penting teuing ieu. Kuat keneh ngaji. Kemen urang dieu parabdanahan ieu. Ieu kana ngaji harapan kana orson. Dengekeun. Bisi aya nu ngomong nu hewaeun kana muludan. Bejakeun kana tangkulak beuheungna. Kakemen, kau mau jadi panitia mah boro-boro menang duit, nu aya ge nosok tina kantong, dah kurang rokok. Tapi kadang-kadang menang pamaido bae. Kurang kumaha dia panitia, gampang manehna, main nama kadang-kadang can dahar isuk-isuk. Nek dahar gitu jadi jauh hujan. Kumaha cenah Kakemen? Da kurang ge Kakemen pangeran. Eta panitia riweuh berkat lain jeung beheungna, jeung kumaneh. Bisi balik eueuh bawaeun. Sia selemel. Jelas. Ayo coba pikir. Makanya kudu ngaji supaya tahu tentang kebenaran. Paham? Ya Allah. Nu ngimpi bae ge dina ngimpi bungah nempa wajah Rasulullah. Nepikeun kurang Muhammad terkesima nu ngimpi bae ge meunang hidayah. Atuh komo urang urunan aju ngampar-ngamparkeun terepal ngababagikeun senek niat sodako panitia nama urang dia geus teu pikiran nu penting mah saya mah kaokoan nu penting mah saya mah kajamu ya Rasulullah pang perhatikeun pang tingalikeun ieu urang-urang dieu khususna umumna nu hadir di dieu pang sapaatankeun dunya jeung akhirat. Matakan siap bisi teu percaya kada ganjaran muludan kos kumaha gedeuna gerak pae sia teh bawa HP-na ke aing WA. Oh, siapa teu percaya tolol. Katakan peh ganjaran muludan mah dengekeun pagede-gede. Teu boga duit anak lisingkeun.
Sabulan cokot. Penting. Pak, tahu nggak Abu Lahab? Abu Lahab. Jeung kakemet Abu Lahab misan apa mindok? Ati mah zaman kibenem, tolol. Zaman Rasulullah 14 abad yang silam. Abu Lahab itu mamangna Nabi Muhammad, tapi hewa ka Nabi Muhammad paehna ge dina kafir, sok ngaganggu Muhammad jadi tiba heula ge munasabah, nu sok jadi gogodan panyakit rumah tangga mah lain deung-deung, kadang-kadang mah dulur sorang. Bener teh? Moal sia rumah tangga nu ngagoreng sia, urang balaraja dong-dongeun Pak. Uang pencalonan lurah, nusok unggal putih ngubek 5 lurah eta jelok milih eta kieu. Ieu lho di bentaran, bentaran geus aya. Pokona sok unggal putih kan liwat moal milih moal. Oh, dari lah pengalaman. Benar. Tah dengekeun matakan atuh wajar ti baginda Rasul nage nusok jadi penyakit, nu jadi penyakit mah lain dong-dongon dulur sorang. Abu Lahab atau mamang sorangan, tapi kulantaran ditakdirkan henteu iman kafir, nepikeun parah ka Nabi Muhammad, ngagodana, ngujina, ngagangguna, nepikeun ku Allah diancam dengan satu surat. Tabbat yada abi lahabiw ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran zata lahabin wa hammalatan fi jidha hablum min. Diancam dengan satu surat. Matakan Abu Lahab dimulai paeh padahal mamang Nabi Muhammadnya atau kafir mah kafir bae. Paeh nage dimulai asup ka alam kubur disiksa teureun-eureun. Tapi buruk-buruk papan jati, paham tuh? Hewa-hewa ge keur waktu Nabi Muhammad lahir ieu Abu Lahab ngaranna ge mamang ieu. Bunga hatena, oh budak dulur aing ngajuru. Berarti aing boga Allah, bunga amat. Pan urang lamun aing megarnya. Aduh aing ngomong lah kumaha. Pan jelema mah eta alabatan ucing. Ucing mah tawang wengwong lamun nek nyieun anak. Ngajuru be, rakeh bae sia dapat jelok ngaliukeun. Nyaho-nyaho dalapan be hadapan sprek. Jalema putra ketrek teu kana ge ku juri ge. Loba rek kajuru, beuh, pinuh di busol. Wow, ampun. Atuh manusiawi Abu Lahab keur waktu lahir Muhammad, lahir alo, bungaheun hatena, ih bunga aing alo aing lahir. Sakitu doang teu pira jasana mah teu pira. Pernah bunga hatena lahir Nabi bukan tentang nabinya tapi tentang aing boga Allah bunga gitu saeutik doang saeutik tapi ku Allah diabadikan ku Allah dihargaan sehingga najan Abu Lahab unggal poe disiksa di alam kuburna dikakanyak pakai cocokan ke malaikat tapi kulantaran Abu Lahab pernah punya jasa walaupun sekecil apapun dia pernah bahagia dengan lahir Muhammad karena dia keponakannya. Maka sebagai bentuk penghargaan ti Allah pikeun jalma nu bungah lahirna Muhammad setiap poe lahiran Muhammad setiap poe Senin siksa kubur Abu Lahab diringankeun di kuburna ku Allah sakitu bungah doang atuh komo ieu nuaran cau saus-saus urusan nu ngabagikeun kacang jeruk masang-masangkeun tenda leres bunga doang teu urunan si Abu Lahab bunga doang bunga teu urunan teu ki sebenarnya bupati orang doang murah kan ayo mah di ruang janjian bae jeung aing putih hideung tai cak-cak deui bae kitu nya sudah teh mah bupati gitu orang jono ih wah alabatan bupati Jon sekarang mah ulah jalan bupati ulah jalan lurah ulah terus kan bunga doang bunga happy
bunga doang kulahirna Muhammad jaku pedah Allah ku Allah diringankeun siksa kuburna tiap poe Senin. Pertanyaanna ai urang atuh urang mah lain bunga doang atuh Abu Lahab mah panggil jeung jalan urang mah jeung Muhammad can pernah panggilnya. Coba jujur aya nu pernah nepon Nabi Muhammad. Nabi Muhammad urang mana? Solear mana solear? Di solear mah lain Nabi Muhammad ka emad eta mah. Allah babewok. Pak hampura. Iya kudu dibejakeun ka masyarakat ku Haji Asep supaya muludana aya hasilan bener. Pan ketek teh. Dia ngahina muludan. Abu Lahab aja dia nu kafir. Gara-gara senang lahir Muhammad ku pedah halo. Teu urunan doang aya, teu ngege doang aya. Teu beak kacau dituaran ku aya. Direngen suku atau komo kitu bae geus. Dengekeun sedekah mulut mah hayang kalem ge moal gugur ganjaran. Dengekeun tah. Dengekeun sia. Maca sholawat kajenting hayang kalem moal gugur ganjaran. Sedekah mulut kajenting dia hayang kalem. Selfie. Tuh berkat aing mah tuh. Tapi sia niat sedekah mul ngabungkeun lahir Nabi Muhammad demi Allah moal gugur dia pahalana sebab nu ditembona dari beung sia. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad sok hendak aing eta kajelema. Nu ngomong buat apa muludan? Buat apa? Sok yang nekek bae ngajelema. Atuh surga ge kuncina aya ku sia dileleceh. Lebah anak main ulang tahun kan happy birthday. Ai batur sedekah mulut ulah ngagungkeun Nabi Muhammad. Ai anak happy birthday. Ning diburak wae huluna ku tai. Tuh mah. Atuh coba ke polo udah dipake. Bener tak? Sok lieur aing. Teu relas. Hateng Jon, asal hirup Jon. Allah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa ta'afata ya jiratan ya halal dewal karami ya halal dewal Gusti mudah-mudahan wae di dieu kajen teuing beuki maksiat doang Haji Asep ku berkahna kami mah kajen kami beuki maksiat ge sagala beuki salat teu pati melu ngaji teu pati eling tapi lamun ngayakeun mudan sok bunga budak leutik bae asal bulan mud bae bunga jalo bahadireun lo bahakadun siapa ipan berkah mulu Gusti Abu Lahab ku bungana doang diringankeun siksa kuburna atuh komo urangna mun bisa make majon lamun di mana bae kang mudan geus kada ulah urunan ujono bae ditanggung mentepna tuh kan atuh kada batu turun di bagian surga ku jono bae sorang kayak kami hotspot ka jono atuh coba ayah atuh diajak ngaji tadi kan pinter jono tapi kalau diberi duit bikin ka surga atuh pake duit macam nah atuh sia duit teu gablok pinter henteu kalau ngomong heuh tapi tatak sia kuat pakai manggulan tihang atuh pakai manggulan manggulan tebeguk ngebuka karpet untuk poe gabah apa tapi niatan sedekah mul diringankeun sia di kuburan agis ya jangan jadi poe kiamat lamun cik malaikat mustahil malaikat wani kang gebug ka jalma ka mayit tu dina hatena cinta ka Muhammad coba Pak eta aing tadi kuat disusul kan itu ka pertigaan panya aing urang merak mah atuh kahayang aing mah nyusul atuh kagajlu kawal ti gajlu eta mangawal ti biasa ting penting terek tapi ku aing dihargai katanya
tadi maghrib geus gawe aing nek salat gawe aing di jalan iraha salatna. Oh teuing lah sugan bae nya eta. Ngajemput kiai jeung ngagungkeun Nabi Muhammad. Ah sugan bae lah. Atuh tamat salat Allah ge nyawan dia teman. Ah. Gusti eta aya jona mun urang sok naik nonton kita main bola aja. Saya sama tahu sok aya bae saya sama. Namina saya sama bagir ka kiai. Itu maksud aing mah kitu tah. Dengekeun. Ulah boga kesimpulan awas bisa ngomong kieu, hewan mah bisa ngomong kieu. Oh, cek haji asep tak kudu salat tak kudu haji asal mudah bae kana surga lain kitu tolol. Aing mah keur nyatakeun maziah Rasulullah Muhammad. Bagaimana mungkin malaikat munkar nakir berani menyiksa mayat yang ada di alam kubur sementara dalam kalbunya ada kecintaan kepada Rasulullah rek kumaha. Cik malaikat digebuk ku aing. Aya cinta ka Muhammad, aing dijanjian Nur Muhammad. Waduh, jeruk makan jeruk. Mundur. Ulah diomekeun. Kemet diomekeun, kemet ulah. Bisa dibantek ku bak truk. Pak ya Allah, ieu bunga ku lahirna Rasul. Kan Rasul mah atuh rahmatan lil alamin, bener teh. Dengekeun ku teh. Si Abu Lahab teu iman ka Nabi, hewan ka Nabi. Pedah keur lahir Nabi Muhammad bunga lahir alo. Di kuburna asal poe Senen bae. Eureun siksaana. Atuh komo urang mun bisa bedak udah bulan bulan bae. Bulan Safar bulan itu. Tuh, saya tamat. Juk kitu bae ka aing lah. Deuleuh cenah kiai nangan kauntungan. Atuh yang masalah kauntungan. Ya tah makanya tah. Allah Gusti sing diselamatkeun wae di dieu. Tepan punten ya lamun cenah ka surga ladang salat bae. Yahnya ka kemed lamun ka surga ladang tahajud. Atuh kemed moal barenya. Aya teh penting ngembun. Nunggu anu ngirimbak. Sok ya pikir anak dan segala deh. Ayo gimana? Ya supaya semangat teh hirup. Anak anu yang bunuh diri pan nih. Temai dong. Baheula mah bunuh diri di Hong Kong. Kenapa? Baraja di Soka. Jelas. Hai gerak bungakeun deh hatena bungakeun. Hayu hirupkeun. Ayo. Hirup mah teh ulah diambil pusing. Bebaskeun. Besok ke Bangalo hirup mah. Aje hatang lu buka sarap kepada jong. Ulah sok ke Bangalo, ulah sok ke nerakanya. Bebaskeun hatena aya hakan atuh Allah teureui ciduh. Dah kurang rokok betul. Hedak ieu geus penting henteu. Allahu Akbar. Ya kupikeun misalnya Bu, pahamnya? Jalma hanya lewat impian resep ka Muhammad menang hidayah. Atuh komo urang bari urunan. Si Kang Kurat laham bae ge laham. Abu-abu laham lah. Tuman. Bentar tarang betana. Si laham senang hatena bunga lahir Nabi Muhammad, tapi bukan atas bunga kenabiana, bunga kepada alo kan kabeneran alona Nabi Muhammad. Asal poe Senen pas lahir Nabi Muhammad eta siksa kubur Abu Lahab dieuweuhkeun diringankeun ku Allah. Atuh komo urang nyang ejo, nyang geus neangan duitna. Benar? Geus sagala endah bae lah. Atuh piraha we. Sarua jeung si Lahab. Embung ah. Embung. Jalma anu daek buludak mah karena cinta kepada Nabi Muhammad. Oh jangan. Bu. Ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Pernah nempok? Liarnya. Cinta tapi teu nyaho. Karena memang kadang cinta itu tak butuh alasan. Oh, aing alamatan ABG nya. Andai cinta hanya bisa tumbuh dengan perjumpaan, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah yang tanpa rupa?
Oke, pikirannya, pada orang malah pun bogoh rindu teh. Ohnya, dukun bisa membunuh tanpa menyentuh. Baginda Rasul lebih hebat, bisa membuat hati rindu tanpa pernah bertemu. Sejarah rengkel lain. Dia, saya mah emang begitu ruyuknya. Teh lain agung bayu butut. Iya kira-kira S2 ya. SD kelas 2 urun sekolah. Allah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani Aqfatan ya jiratan alami ya uhailal Dewal karami ya uhailal dewal. Lamun ditanya, nah dia mudah-mudahan sedekah kejo bedakan supaya aman di kuburan. Paham? Lamun teu percaya, hai kenapa paeh saja hai. Dengekeun Bu, seneraka dijieun ti Nur Muhammad. Rek kumaha seneraka bisa melem kana awak jalma nu dina hatena cinta ka Nabi Muhammad. Mun karna nakir didamel ku Allah tina Nur Muhammad, rek kumaha mungkin mun karna nakir wani ngagebuk wani nyiksa ka jalma nu dina hatena cinta ka Nabi Muhammad. Terus urang mah mungkat bae. Bukan di 10 juta. Jika kemen per orang 200, entah kemen pulang banyak mah, naik 20 juta, diterima bol kemen. Baru enak pulangan. Batur mah per orang 20 juta, 30 juta. Iya mereka udah mencet kotok, lumuyung. Repus itu isin ke persilatan. Tengnya, pokoknya iya pamuda, teteh-teteh anu can nararika, jangan mencari pasangan yang berlebihan. Cukup cari pasangan yang seiman, seia, sekata, seirama. Masya Allah. Kunahan sih anu magi pocong. Pan urang main mah kadang-kadang sok ai mah di ditu, ini tuh. Ya basal boga anak parawannya kan cenah kan mobilnya bagus, kan motornya bagus, emang mah gitu. Dengekeun neanganna anu motorna mun nganjang motor turung-tung butuh abul teh ketengna beurang. Neangan anu butut eta tanda tipe laki-laki setia, sebab yang rusak itu diperbaiki bukan diganti. Ampun. Slewew. Tah, ya kupingkeun ku sadayana ibu kieu nya urang hirup di akhir zaman. Panena mah permaksiatan merajalela. Ieu hampura ka kemen nya. Tapi lamun nepok kieu mah marake tiung araranteng ngaji sari lila keneh ka kiamatnya. Tapi asal geus pengajian we mingguan, atuh eta bae nu ngajina. Ieu percaya. Mudah-mudahan ieu ka kemen nya, wasilah ka kemen, engke urang ke di surga, dipimpin ku ka kemen nya. Nyeklan kana baju ka kemen. Cas ya, kemen. Atuh ngaranna mah eueuh di para nabi, mah geus nabi kemen. Di hampura kemen nya, hampura ieu mah bener deui. Ih, apalah arti sebuah nama, bener kan? Mah gitu. Rasul terus ngaranna kemen jantung. Sugan 25 nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemen aya wah. Lain ka kemennya, ngaranna kemen, lain kiai, lain ustad. Nya. Tapi na ieu ngagugulukeun muludan. Kayak urang ieu dihareupeun ieu nya. Geus pokona mah geus dimaksudkeun kemen bae tanya kemen. Kalau bentuk mereka aja, geus wakil kemen. Kemen. Dipantek teh kemen bae. Ih, hampura ieu Haji Asep lain ngolok, lain ngucuh, tapi mah kenyataan. Pan urang moal kebel ge paeh nya. Nyaho Haji Asep lah, nyaho kemen deula, rek kemen teh atuh emang ikhlas ieu. Ya tuh kumaha Allah bae lebih di mah. Ye, jama. Anu salah ae ngacung.
Atuh burung siarek di dunia bae, sorangan naik tuh. Coba ibu-ibu anu tos sepuh coba, anu geus level genep tereh game. Coba dak, kudu inget paeh dak. Ulah deposit bae ya, kan? Sulah kikituan bae, ulah kikituan bae. Ning beulikeun kana kerupuk, bagikeun ka yatim. Senang lembur rame kan kerupuk prak. Coba ibu, ieu urang pan geus kolot. Bu ya, urang rumah tangga teu mah ieu ih hampura Pak. Gara-gara corona bae kita loba nu pepegatan nu barangna. Wah balata. Geus kekambihan. Makanya coba rumah tangga sih diajar sabarnya. Aya masalah sebesar apapun jangan langsung punten ya, ini masuk aja di situ. Ngerasa gelis, ngerasa payah, ngerasa berhayang. Misal pas saya minta talak, kumaha gitu dia. Doraas ya ulas ya. Sebesar apapun ombak ini, jangan pernah loncat dari perahu. Kakak Ben, emang ayo kumasi ya? Yai, kumanya. Siapa aku mainnya? Allahu Akbar. Orang lagi panik itu menganggap bahwa dengan loncat, dengan berlari dari kenyataan sebuah penyelesaian. Ngomongnya diperkosa dia kuai. Orang jadi loh doang. Iya kita seru ngaji. Soalnya kita loba zaman kiwari mah tapi kang punten nya. Cenah biasa batur jadi rang dama. Aku sih nurutan kebiasaan nu goreng. Aduh ku batur dipijeng ku di pulung deh. Nya lamun urang atuh kieu punten nya, atuh kami dia sebagai laki lain teh hayang nyenangkeun pamajikan. Kumaha Allah. Atuh kali-kali dak aya keur boga duit, beladang gusuran, aja ka emal heh. Naik taraja dulu lempang teh ya. Allah aja. Senang udah kakan puluh mie, goreng ramen. Ibu, coba biasakan sing sabar, rumah tangga mah kudu ngelehan ya, kudu ngelehan rumah tangga. Kudu ngelehan ulah gedean. Ada sebab lamun urang rumah tangga kayak jeung sakit kitu bae. Nu korban mah anak. Nya. Ulahnya berkah mudah-mudahan diisi ala lakurnya. Hitut siling ambulans habis. Oh, sia masalah bae di babatahan ku aing. Aja aing nyograhkeun bareng tolol. Masih Bu? Ibu sepuhnya iya pan urang tambah ngompol tambah asalnya sehan samak isuk bayi lainnya puan cangang kacang bayi iya hayang tuh panggil jeung Rasul didoakeun kami mustiasa umroh cadananya cenah ka haji buka pakai tuh jalan nganggur jual busnya cuman sok abdi mah titip terakhir titip nya hajat naik urang lain ahli ibadah Gusti mudah-mudahan berkahna urang mulut urang diberi hidayah pamuda sarua Haji Asep ke baheula mah jelema Badung kan kula pernah ngomong hidup ini adalah daur ulang sampah semuanya butuh proses jangan protes ingat kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Iya maksudnya saya ngerti terus susuin banget pada aing japati bapak nirang yang teteh mun salaki piobongeun pihewaeun atuh ulah kudu kumaha biasa bae nya biasa bae atuh eta mah keur masa pertumbuhan ya jangan pernah menuntut suami menjadi suami yang sempurna tapi terima kekurangannya dengan cara kita yang sempurna paham? Sing daek ngaji, sing daek sholat, walaupun tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam hati kita masih ada Allah, kita masih baik-baik saja.
Ya, pahamnya, tetehnya. Gusti, ya Rasulullah, kang teket kan banget ya Allah. Nu ieu nu eta nu ieu kang teket kan ya Rasul. Mudah-mudahan ieu diselamatkan dunia akhiratna. Anu misal ayeuna keur teu damang sing diangkat panyawatna. Abdi ge kamari ka Kemet sabulan anak DBD 3 di rumah sakit. 3, ih sabodo cenah. Cerik aing cerik ya, cerik. Sabodo cenah. Ieu berarti korek. Eta nu kitu tipe suami jahanam eta. Boro-boro DBD nya, karang asup angin bae sungut. Para rakyat geus dahang harta taya acan. Gas ieu bae dengekeun ya. Lamun aya muludan kajenting teu urunan hadirnya, tapi niatna hiji ngagungkeun bunga ku lahirna Nabi Muhammad. Paham? Bunga be, geus bunga be, teuing turun teuing. Teuing cenah urunan henteu tapi ka dieu kabeakeun hakaneun bagus. Eta ke tim ses, sarua tim ses. Kemasih nyeun hakaneun tapi teu dihakan ya mubazir lah, teh nya. Ayeuna urang sodako di imam, puas. Urang langsung tamu, geus capek-capek masak di subuh meunut teu dihakan. Najis kana teh. Lawan capek teu kapake, tapi teh mah beak digelong jeung piring-piring aku bunga. Bener tuh? Ya. Gusti ya Rasul, ieu umat-umat anjeun anu iman ka anjeun walaupun can menak jeung anjeun. Sing disafaatan dunia jeung akhirat. Haji Asep mah hanya sebagai penyambung lidah tim ses di Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang dia bahwa agar kita punya kesimpulan bahwa pengorbanan yang selama ini bertahun-tahun kita maulid, nu korban ieu korban itu, insya Allah cinta kita, pengorbanan kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Paham? Rasul terangan ibu, urunan ieu terangan. Pokoknya mau kerki mas ya, isin sih urunan letih. Nabi Muhammad 50.000. Sia nu teu lunas mah. Banget acan lunas ya. Teu di setoran. Allah, hampura da aing ngomong asal cara ngapain ya. Allahu Akbar. Ka asal hirup lah. Ya kabeh hirupna Gusti sing disalamatkeun. Ipan dengan segala latar belakang, dengan segala permasalahannya. Terus nah ulah kudu diomongkeun, karunya ada mau lagi. Gusti lu aku. Gusti. Di Mesir kapungkur nu ngimpi pendak jeung Nabi Muhammad bae bunga nu pokasepna Nabi Muhammad. Terpesona dengan Muhammad, dengan kebaikan Muhammad. Engkau berikan hidayah yang begitu sempurna. Masa iya kami yang sudah berkorban, bukan kami hitung-hitungan ya Rob? Masa iya kami cintanya seperti ini? Jalan kuat ditutup, izin disahabat. Tapi semuanya ridho ya Rob untuk mengagungkan, memeriahkan kelahiran kekasihmu. Masa iya kami terselamat dunia akhirat? Dengekeun. Sedekah mulut mah hayang ka alam ge aya ganjaran bae. Dengekeun ya. Dengekeun. Bisa anu ngomong, buat apa? Riga. Sedekah mulut mah jeung baca sholawat Nabi Muhammad sanajan hayang ka alam ge di-upload menang ganjaran sebab nu ditempona lain urang tapi junjunan urang baginda Rasulullah Muhammad. Ya punya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi kalau ada nenek-nenek telanjang coba apa yang akan terjadi. Ibu bisi penasaran kene hayang kene ngupingkeun ceramah abdi wih ti dieu setel Indosiar pasti aing moal aya di dinya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.